Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak jeung Ibu guru anu dihormat sekaligus rerencangan anu ku abdi dibanggakeun abdi di dieu bade nyampaikeun atawa mere nyaho tentang hirup bersih atau sehat. Hirup bersih teh penting bebas ti panyakit. Hirup bersih oge bisa disebut hirup berseka. Kunaon arurang kudu ngajaga kudu hirup bersih sabab ameh teu kasarang panyakit, ameh sehat. Tapi arurang oge kudu ngajaga pola tuangna. Kadaharan anu sehat teh nyaeta 4 sehat 5 sempurna. Misalna sangu, endog, jagung, buah-buahan jeung sayuran. Arurang kudu ngajaga kesehatan sabab ayeuna aya virus anyar nyaeta virus corona di kota Wuhan. Cara ngacegahna nyaeta make masker keur kaluar imah. Penyakit corona disebabkeun ku negara Cina di kota Wuhan. Matak aya virusna nyaeta ngadahar kalong jeung bancet. Nu matak eta jadi arurang kudu ngajaga pola tuangna. Sakian ti abdi bili aya salah kata dihampurakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.